Ya jatuh Kadir. Nih ke kamu. Ya, makasih. Ya sama-sama. Kemana maneh? Ke hareup. Ka hareup. Oh eta mau nih nu papangi jeung si Hajar pang etakeun heuh. Naon ke? Mau diberikan sesuatu ge kurang. Heeh. Oh, papangi heuh. Nam. Oh, itu si Hajar teh itu Mana ke Don? Hajar. Nah, ngajar sia. Aduh make aya ngajar aing. Amak ka didinya teh. Nah, make Aya jadi masalah. amak. Tiba ada aing boga mimitina amak ka dinya. Kamari ngumpak ulah. Iraha. Kamari. Iraha aing teh ulin ka dieu. Kamari. Paminggu. Mana kamari ngumpak ulah? Henteu urang mah asli lagi teu ngubah ulah. Kamari paminggu. Iraha urang mah Aya, asli aya, lagi. Weh, nggak Hajar ieu. Hajar si ieu sia bocil ge. Hajar. Oh, kunaon? Kumaha ngumpak ulah? Bisa us menang can eta si nang si Hajar teh. Enggak teh si Hajar. Hajar naon? Kudu dihajar. Astagfirullahaladzim ku Hadir. Tembok Hajar, ngaran teh Hajar lagi jebugan Hajar. Tolong Hajar Hajar. Wah, ieu ngaran Hajar teh. Oh, gimana kudu dihajar. Bukan kudu dihajar. Bungkul sirahna. Aduh, gua balik. Didagor kana naon eta sirah euy kuat poho baheula pernah maling senal jeung urang. Keneh usah maneh. Tuh, tingali senal urang maneh ka ayeuna. Geus aya duniaan, kumaha senal maneh ayeuna? Masih aya keneh heuh. Ari maneh sirah teh didagor kana naon? Bare ke masa gulung sagalang jeung urang teh. Mau tangkal kai, tangkal buah tuh, buah. Buah na ge. Ari maneh boga naon nih? Didagor kana naon atuh lur ka sirah mangga pamangeran mana hal banyak Allah dari hikmat urang teh ini urang dalam syukuran. Ari maneh didagor kana naon tah sirah bare teh masa gulung sagalang jeung urang teh mun aya geus pohong juga mah geus nikah jeung saha teh. Ya jatuh. Ya jatuh. Iya jatuh mau diambil gak? Ambil aja, udah terlanjur, ambil aja. Ya udah. Oh, homo eta mah jelema teh nya. Laki-laki homo pegang tangan. Ambil ya. Kamu mau setengan? Gak apa-apa lah, setengan aja. Jangan di sini atuh. Di mana? Kita di Runggun aja. Ya udah, ayo. Aduh, kasut ieu euy. Ayo rame rencana erek ulin ka mana? Mana? Oh duit aing ngetut. Ah, teu kudu aya duit, ulin di nya hayu urang. Ya ka mana? Ulin ka Swiss. Ke Swiss? Siapa nu kudu gede duit ke Swiss teh? Gratis jeung euy mah. Balik. Asli. Asli oge. teu? Asli hayu. Wah, iya tuh. Hayu. Ane ke Swiss gratis teh ga? Tangges nepi ieu saboy ieu teh Swiss ieu teh. Nah, eta mah jelema sia lain Negara jaya ieu teh Swiss ieu teh. di mana Swiss teh teh punuk hideung aya eta mah. Asli teh ieu teh Coba Swiss. kita Malik buru. Malik buru Malik. Ay naon itu ay asa ku thank you. Henteu ieu teh naon ieu babaturan urang hayang ulin cenah nya ka Swiss cenah keone. Swiss. Ngaranna Swiss. Ngaran bajuna. Bajuna pan Swiss kan. Eta di ka negara tuh sia. Lain mah nya ieu negara. Kan bajuna Swiss. Bajuna hungkul Swiss mah teh gratis gak ada dada nya teh ka dieu we. Baik aja mana kuy ka Swiss juga. balik. Nah ku make dia di Bandung. Oh, no. Kamaran, nah itu mah teh ka balik.